Para mitra kaum dangu kumadaramang sadayana alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangdu anti para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan bapa karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-14 mangga atuh hatur nuhun nu paresno subscribe sareng loncengna nu paresno like-na pon kitu deui para mitra sering ngabagikeun oge para mitra anu sering komentar hatur nuhun komentar naon bae oge alhamdulillah katampi para mitra nandakeun setiap komentar ge aya nilaina para mitra aya nilaina nya gitulah hatur nuhun pang namanya kitu teh we ngan sakadar kanggo hiburan gitu dah hatur nuhun sakali deui nu priyogi mah subscribe-na sareng loncengna duanana toelnya para mitra hatur nuhun dongeng neangan bapa na karangan Kiliksa di Mang Jaya official ieu para mitra ayeuna teh nincak bagian ka-14 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna neangan bapa karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka-14. Para mitra kaum dangu, anggara hari tarikat neangan tali. Geus meunang buru-buru nyiwit sarung Bah Daim anu ngarungkup kana conggang. Harita ditarik lalaunan, rep ditalian, tuluy dicanggredkeun kana darurung, anggara nyerenge geus kacipta ku manehna. Bah Daim bakal kataranyang. Pek sia sina karasaeun, gerentes hate anggara. Bari tuluy taki-taki kujang rompang dicecekel. Harita biurpi geus bijil deui ti kamar pok nyarita leuleuy. Punten ngadeg heula atuh juragan sakedap urang amparan. Oh nya bener, ngarah bujur kami teu kacepet deui. Ceuk Bah Daim bari tuluy nangtung rus. Na ari jung ari baragadala samping sarungna morosot. Gurayot manukna tembong cerit biurpi ngoceak rada katahan. Tuluy nukupan beungeut bari ngabalieur era parada samak nu dicekel lesot. Bah Daim meuni burial buncelik bakat kureuwas, rikat ngajewang deui sarung, digugu nyengrek disampingkeun deui tapi pageuh sabab ditalian ku anggara. Haramcia doh sia. Pagawean saha ieu teh nya? Kurang ajar sia. Mun kanyahoan dibobok huluna ku aing deuleu. Bah Daim kukulutus. Ceberuud sarungna dipaksa. Pada waksoe Bah Daim beuki ambek. Sarung nu geus rangsak buru-buru disampingkeun beungeut geuneuk lir beusi atah beulem. Amak pacampur jeung wirang. Ari anggara mun teu kuat nahan mah moal buru ngabarakatak seuri bakat ku bunga. Lantaran geus hasil ngawarah Bah Daim gancang bijil ti kolong. Kuliwed kanu poek ngintip Bah Daim datang tu kaluar. Keun sia. Rek kumaha sia mun geus diwarah kitu mah. Narek keukeuh maksa ka Rustini atau turun sia. Ceuk anggara taki-taki kujang rompang dicecek. Sangkaan anggara teu salah Bah Daim rurusuhan kaluar. Cerut turun kaburuan kuliwed kapipir nongeng noong ka kolom. Taya nu katempo da puguh poek iwati gurat-gurat cahaya cempor nu moncor kana conggang. Ramcia dol sia. Saha manusana geus kumaha ningaheureuyan ka aing. Awas ya dihakan ku aing atah-atah deuleu. Bah Daim cengkat. Tuluy luak lieu kedig kapipir labas kabeh kidul deukeut pojok. Tekung silila balik deui tuluy ngurilingan imah neangan jalma nu geus ngaganggu ka manehna. Anggara mah para mitra nyenghel we bari muntang kana dahan jambu. Panon melong ka Bah Daim nu raga grigi ngelemeng hideung. Gadag gidig neangan nu ngaheureuyanana tapi teu kapanggih. Akhirna kukulutus bari unggah deui ka imah. Urbi, mana si Rusdini teh? Bah Daim nulak cangkeng bari mureleng. Kabi urpi gancang nempas. Abah, dangukeun caritaan kuring kalakuan abah teh alahbatan sato sabab geus teu mikirkeun kana tata cara jeung aturan-aturan. Kuring teh memang jalma leutik, jalma taya ajen mungguhing abah mah. Tapi sanyana kuring teh boga keneh harga diri, teu sudi mun ku di ngaganggu. Munaon teh ngagugu kana nafsu angkara murka nu ngancik dina waruga abah.
Tah kulantaran kitu gera mulang montong tulus ngalajur nafsu ngumar kahayang. Sarua jeung darajat sato, licik, telenges, jahat, sarta kacidahinana. Cek Bi Urpi ngadadak jadi wanian. Lantaran terido mun kudu masrahkeun anakna ka Bah Daim. Atuh puguh Bah Daim mending ngagidir nafsuna, eukeur mah eukeur amek keneh. Atuh aya nu ngarojokan bujur ti kolong katurug-turug dijejeleh ku Bi Urpi. Karasan asa diunghak pok nyarekan lak-lak dasar. Masih ngarti si Ade Urpi? Mun sia tetep ngalawan, teu ngagugu kana kahayang aing dijabel sia imah jeung tanahna ku aing. Sabab sia teh gablek hutang ka aing deuleu. Awas sia mun tong gagabah nyarita. Bisi dibebekkeun tapi bibir ku aing sia. Ieu aing moal asa-asa, teu sieun, teu keung. Moal ngagugu ka manusia bandar sia. Dicekek sia ku aing mah. Bah Daim singkil rek nyekek Bi Urpi. Ngadedengekeun para mitras apunten. Tapi Bi Urpi gancang mundur, bareng jeung kitu Nyi Rustini nu teh tadi ngadedengekeun, reuwas ngadenge indung narek dicekek mah. Atuh para mitra kek kana lulumpang, kajeleng runcat ka tengah imah bari nyarita. Bah Daim, ulah ieu aing sia mun kumawani ngagunasi kakak indung aing, ieu lulumpang bakal ngabentur tarang sia. Kitu pokna kasar jeung garihal, maklum nuker nafsu teh atuh para mitra Rustini teh. Selamat malam manis. Aduh bagja tina menan abah deh. Gening kersa keluar nepangan engkang. Moal ngaguna si katuang ibu asalnya ngagugu kana kayang akang. Gitu. Mangga atuh lah. Pokoknya mah urang senang-senang ayo nya kitu tah. Bah Daim jiga nu siwa. Manehna poho kana temah wadi, poho kana kaayaan, kalimpudan ku hawa nafsu, kabawa ku sifat angkara jeung saraka. Lat poho ka Bi Urpi tuluy mureleng ka Nyi Rustini nu ngajanteng bari ngamang-ngamang lulumpang. Dasar setannya. Geus teu gablek ka era, nyingkah ditu. Nyi Rustini ngabubat babit lulumpang. Menipating harieng bakat ku tarik atuh Bi Urpi gugup cerit satarikna menta tulung. Eta ngajerit Nabi Urpi kadenge ka mana-mana ngahudangkeun nu geus sare tibra. Bah Daim reuwas ngadenge kitu manehna boga keneh perhitungan mun imah dikepung manehna bakal cilaka mangkaning teu mawa pakarang. Setan sia. Kaya kaja jeritan si Badul hayang dicekek sia ku aing. Bah Daim malik deui ka Bi Urpi. Sorot mata kawas nu mabok, Bi Urpi ngabalicet ka deukeut anakna menta ditangtayungan. Nyi Rustini taki-taki rek ngababuk Bah Daim lulumpang geus dicekel page. Bah Daim ngarengkog manehna beuki sieun bisi ngaburudul manten anu rek nulungan Bi Urpi. Malah basa Bi Urpi ngajerit menta tulung anggara luncat kana golodog langsung ngagedor panto bari ngagorowo. Biji sia bangsat. Mun teu kaluar modar sia deuleu. Kitu ceuk anggara bari taki-taki megatan Bah Daim. Tetela para wargi, omongan anggara ngaruntagkeun hate Bah Daim. Teu nolih kana naon-naon kajeleng luncat nubruk panto maksudna marek kabur, rek balik ka imah meungpeung poe kene. Barang ngolepat anggara ngaruntag, barang ngolepat kalawang direngkas ku anggara. Hiu berat juralit kadabut Bah Daim ti bebeut kaburuan. Gerung aduh-aduhan tapi teu lila korejat hudang pelecet lumpat sarung resot tinggalin. Bareng jeung kaburna Bah Daim jul-jol jalma nu rek nulungan, obor pating galebur malah aya nu amprok jeung Bah Daim nya puguh we teu kungsi ka imah Bi Urpi da aya nu ngagorowo. Kadi euy tabangsana kadi lumpat ah. Cenah atuh harita ge nu rek ka imah Bi Urpi mali tuluy ngudag ka Bah Daim nu geus ngabecir ti babaranting teu nolih kana naon-naon lumpat sakalumpat lampet. Der pada ngudag bari rame pating jorowo. Nyarebut bangsat meniraung anggara teu milu ngudag bus ka jero bangun salse nu batur mah jarauh ngudag bangsat. Bilujeng wengi Bi ogerus ceuk anggara bari ngajanteng di lawang. Rustini meuni ngajenghok lung lulumpang dialungkeun talenjeng gabrug ngarontok ka anggara. Kang Angga terus pageuh ti pepereket ngarangkul bakat ku atoh. Anggara gegeumeueun era jeung atoh era ku indungna atoh dumeh bebene salamet. Bari jeung nangkep meuni pageuh sajongjongan mah anggara teh gegeumeueun lila-lila pok nyarita leuleuy. Terus ulah kieu isin ku emak tos. Bari rada disurungkeun lain teu betah ngan asa ragab keneh.
jeung asa tagiwur kana hate. Rustini cengkat lalaunan tuluy neuteub ka Anggara. Tetela carindakdak Cipanon ngagenclang herang katojo ku lampu cempor. Kang Angga nuhun enggal sumping. Geuning nasib abdi teh kieu aya setan kolot kokoronyo Kang kawas koron. Ceuk Rustin. Sabarus. Keun bae geus kabur. Digebahkeun ku Akang malah sarungna bisa dipake saksi. Tuh ngalumruk di buruan. Ceuk Anggara. Ujang, aduh nuhun kasep mate ditulungan ku Ujang. Ceuk biur pi manehna ge asa. Kadatangan ku Anggara teh. Kalau resan bi abdi enggal ka dieu dongkap. Reuwas abdi ge na wayah kieu bet aya Bahdaim di dieu teh. Teu sangkanya. Nya teu sangka Kang sugan teh moal kitu. Tapi ari Akang naon margina bet terang geuninganan. Na teu acan kulem kitu. Rustini tuluy ngajak diuk gek sarerea diuk ngariung tiluan. Mak ge heran terang ti saha atuh aya Bahdaim di dieu Ujang. Kieu rus kitu deui ka bibi. Saresna abdi teh tengah aja megatan Bahdaim teh da niat mah ti rompok teh sejana pangan ka Rustini. Nanging kupun biang dicarek da bisi ngaganggu cenah. Tapi maksakeun we da teu aya di waktos ngan omat enjing ulah geruh. Ceuk Anggara. Bangun asa-asa nyaritana. Naya naon Kang Anggara? Kieu rus enjing teh Akang bade mios bade milarian pun bapa. Wayahna ku Akang di kantun sabab tugas Akang kudu rengse. Pun bapa kedah kapenak heula ayeuna mah geus aya laratan sarta geus aya idin ti emak yen Akang kudu maluruh nu jadi bapa. Jadi maksud Akang teh saja amitan bari sakalian menta piduana sangkan Akang hasil maksud jeung deui Akang titip sing bisa ngajaga diri demi cita-cita urang. Jep para mitra sarerea jempe. Kumaha atuh para mitra Nyi Rustini sabada ngadenge omongan Anggara kitu. Rustini reuwas ngadenge omongan Anggara teh. Tadi nama geus atoh. Regreg tenang sabab aya nunang tayungan, aya nu ngabela, sarta aya andalkeun. Bieu geus bukti aya nanaon teh katulungan ku Anggara, tapi ayeuna bet aya beja kitu isukan Anggara miang. Berbaya Cipanon Rustini bijil dikuat-kuat ge teu kaampeuh. Sedih rek paturai jeung buah hate mangkaning tita tadi dilamun, diwawaas. Hayang lana babarengan hayang lawas paduduaan. Ari ayeuna karek nyantel bet kudu pajauh. Ujang, reklami angkatan teh. Biur pi narinanya sarua ngarasa kalengitan mun Anggara miang teh. Lah ngaran-ngaran milarian atuh bitu tiasa ditangtoskeun duka sabulan, duka 2 bulan, duka sataun, duka 2 tahun. Kumaha parengna bae bi mun abdi mah nyuhunkeun piduana muga-muga ulah lami teuing. Keung emak teh atuh boroges regreg satadi nama emak teh. Kapaksa bi abdi kudu maluruh nu jadi bapa. Ngadenge kitu para mitra Nyi Rustini teu kuat nyarita. Kalah Kang Umara Cipanon harita keneh. Beuki lila beuki juuh tungtungna segeruk ceurik bangun anu kanyanyerian bluk nyuuh kana lahunan indungna ku biur pi diusapan bari dilelemu hatena. Sing sabar Nyai. Sing tawakal, sing percaya kana kekawasan Allah. Mana kieu ge meureun ieu teh ujian, cobaan ka hideup nu geus mimiti boga niat aya kahayang. Sing kuat mun lulus bakal pinangi jeung mukti, tepung jeung kabagjaan. Geus Nyai ulah ngumara teuing Cipanon. Anggur mah doakeun sang Kanjang Angga hasil maksud. Harus ulah alit manah harus da Akang moal jalir janji. Malah pangna peuting-peuting Akang nepangan undur hayang katingali punduk datang hayang katingali tarang. Ulah aya basa ngareles teu beja-beja. Duakeun anggur marus sangkan Akang hasil maksud. Ceuk Anggara nalelemu hate Rustini. Diduakeun eta ge Kang. Nanging abdi mah teh keung. Da geuning Bahdaim teh kitu jauh tina panyangka urang. Sugan teh rek cara wajar si horeng keras alabatan sato. Sugan kapokeun moal sakali-kali deui cara tadi. Mun kajadian cara tadi dilaporkeun ka nu wajib, moal teu dikerewet geura. Malah ayeuna ge moal burung guyur geura komo mun buna narti nyahoeun mah Bahdaim moal walakaya pasti lee. Nya muga-muga we atuh kitu nya Kang. Tapi abdi teh keung tangtu Bahdaim jadi amekeun. Urusan hutang bakal jadi manyang.
Cek Rustini manehna sieun ku masalah hutang teh. Wayahna sing sabarus, keun antep sakahayangna, insyaallah. Mun akang datang deui ku akang rek dibereskeun. Anggara kapaksa ngedalkeun janji kitu bakat ku hayang nangtremkeun hate Rustini. Atuh Rustini rada leler ayeuna mah hatena regreg. Mama ari keukeuh bade angkat makang wilujeng angkat. Mugia sing hasil maksad sing engal mulih deui. Dumareda harita teh Rustini matak dedengeng. Nuhun Rus, kitu deui ka bibi, da ayeuna mah moal tiasa lami dumuheus hoyong ngiring mudag bangsat, amit ka sadayana. Anggara munjungan ka bi uropi geus kitu mah ka Rustini silih cekel rada kebel. Hate surser teu puguh rasa mun teu dipocong ku indungna mah hayang silih rangkul namplokeun ka sono ngabudalkeun geterna rasa. Kang Angga. Ulah lami teuing muarus mangga permios. Nusa salaman lesot silih pelong silih teuteuk. Dua hate melang dua hate keung. Mung pajauh sungkan paangang tapi lalakon sorangeun panjang keneh. Dua rumaja karek nincak hamalan nu panghanap-hanapna masih keneh kudu berjuang pikeun ngahontal hamalan anu satuluy. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Aroyag pating alulang kawas nu ngagupayan jut anggara turun kaburuan dituturkeun ku Rustini. Memeh miang silih pelong silih teuteuk kacaangan ku cahaya cempror. Barabral anggara miang les ngiles. Dileg-leg ku poekna peuting Rustini ngalenyap suku ngaleper jantung ratu. Buru-buru asup ka imah berak deku teu jauh ti indungna. Jep jempe duanana ngahuleng kawas nu keuna ku tenung. Kajadian nu bieu boh nu matak reuwas. Boh nu matak bunga jeung nu matak sedih. Lumangsungan sajorelat jeung teu disangka-sangka deui. Para mitra kaum dangu, lila-lila pok Rustini nanya ka indungna. Mak, Kang Angga teh tos kedah janji rek ngahiji jeung kuring. Kumaha ari emak doa mun kuring diparengkeun ngajodoh jeung manehna. Namoal kaduhung boga minantu ka Kang Angga. Cek Rustini estu polos taya teding aling-aling. Nyai, awewe kudu boga salaki, lalaki kudu boga pamajikan. Wajar geus aya ti dituna, mama moal nyarek moal nitah pek bae milih sorangan. Da meunang sorangan moal maido ka batur. Hade goreng ge banda pribadi, ari pikeun mamah moal hanyelu moal kaduhung, jodoh mah ka saha bae. Da geus aya tutulisan ti ajalina. Babandingan jeung pati jodoh teh aya paribasa jodoh pati bagja cilaka Rusiah pangeran. Teu beunang dihayang-hayang moal bisa dimung-mung. Tah kulantaran kitu nya hidup cop kadinya mama. Taya bayana doa mak teh. Nuhun mak doakeun kuring mak. Teu dipenta oge indung mah salawasna ngadoakeun ka nu Maha Kawasa. Sangka nu jadi anak salamet rahayu. Para rezeki jauh balai, gede milik, sarta sing tinemu bagja. Pepeuriheun kolot mah ngan naon teh? Nepi ka kieu kaayaan, cik ari anak masih ngaya onyoina, kilang bara kawas batur mah sagala loba. Muga-muga emak pidua emak sing dikabul kun Maha Kawasa. Cek Nyi Rustini bari marah mai. Bungah ngadengi kekecapan nu jadi indung kitu. Nyi Rustini gede hate padahal halangan harungan geus katembong ti ayeuna. Bakal loba, bakal kandel, bakal ngalit anu jadi gangguan. Tapi hatena geus buleud, pikiran geus gilig rek pageuh nyekel janji moal cidra ka Anggara. Peuting beuki jempling hawar-hawar ti kajauhan. Kadenge nu pating jorowok lantaran nu moro bah daim teh beuki loba. Rame pating garero bari ting bertek lumpat. Harita biur pijeng Nyi Rustini teu bari sasare deui panto ditulakan manehna dariuk di tengah imah. Kacaturkeun Anggara harita teh kebat lumpat nuturkeun loba. Hayang nyaho kana seuh-seuhanana, hayang nyaho kana jucungna naha beunang atawa moal bangsa teh. Anggara ngarasa sugema geus bisa nyalametkeun Rustini tina gangguan setan kolot. Nu joma-joma rek ngaguna sika ngarebut kahormatan. Meni rame kitu nu ngepung bangsa teh. Ngabeunang atawa moal. Cek hate Anggara tuluy kebat lumpat kawetan leok mengkol ka kaler. Breh cahaya obor mending ngagebur nu lumpat pating beret. Pegatilah euy awas di wetan. Cek nu ngepung para mitra bari citeu cicing. Terus lulumpatan tampolan nepi ka luluncatan, ngaluncatan solokan atawa lombang.
Anggara ngilu ngepung. Gugorowokan mere sumanget ka baturna atuh puguh we Bahdaim teges bulucat balicet beuki capek. Hesa ngoprot amekan ngahegak. Geus lila salungkar salingker lulumpatan para mitra nyingkahan balai. Nyingkahan nu ngepung, hayang ulah paamprok jeung nu mawa obor bisi beungeut kanyahoan ku batur salembur. Waduh, cilaka aing nya. Nu ngepung beki loba aya. Kudu kumaha nya? Cek hate Bahdaim bari nyempod di sisi pager. Panon melong kanu lumpat bari mamawa obor, celeng aya nu luncat ka gigireunana palahak polohok tuluy alak ili pok ngomong sorangan. Kamana nya bangsat edan teh? Tadi teh juga ka dieu tapi eueuh euy. Kitu pokna bari tuluy ngagorowok nanya ka baturna. Kamana euy? Kalanu. Cek baturna tibeh tonggoh Bahdaim deg-degan hatena. Panon geus rutret ka kenca ka katuhu neangan nu keur lolos. Sabab anu ngepung beuki kerep kabah di kapalebah dinya teh. Kaparengan nu nangtung teh balangah. Terus ngeteyep mapai nu poek akhirna belecet lumpat celeng-celeng luluncatan. Teu nolih kana naon-naon cetruk hidung suku ti tajong tolonyong cedak dengar tangkal gedang. Lengak ka tukang kedebut kana tarang aya gedang murag nampuyak na beungeutna. Orang gedang asak tu kandangkeun langsung murag ningang pisan. Ram jadul sia. Gedang kasebelan padua deh. Yuk cekok tangkal gedang ditonyok teu kanyahoan aya di nu murag. Atuh bet pareng ningang kana sirah kebut. Aduh. Bahdaim aduh-aduhan. Rumpuyuk bru nyuuh bari ngararasakeun sirah nu lieur. Sanggeus rada rerep nyeri na kuniang hudang deui tuluy lumpat talahunan mapai sisi pagar. Yuk nasib Bahdaim. Aduh aya goreng-goreng teuing para mitra. Nu dicita-cita mah hade rek nepengan Rustini alah. Ti mimiti kacepet baso. Muka ayeuna. Ieu manjang pisan Bahdaim nya mangga urang teraskeun. Beretak sada nu lumpat kaki dueulkeun breh Bahdaim ngadepong. Breh anu mau obor Bahdaim deg-degan hatena sok sieun kebat kadinya. Gancang ngoronang muru rungkun raja ngahenen sakedeung belecet nu mau obor teh kaki due. Bahdaim gancang ngajorelat muru kebon tapi sial aya nu ningalikeun. Ka kebon cenah atuh bereset jalma teh nu muru ka belah wadinya. Patarik-tarik kawas nu hayang pangheulan nakol bangsa. Puguh Bahdaim teh gugup belecet lumpat satarikna milepas ka balong. Ujuar kerep rongheap cengkat ngusap beungeut bari burial buncel. Aduh, kurang ajar. Poho sugan jalan sisi balong. Badul deh. Pokna bari luak lieu. Kanyeri teu ditolih kecebuk ka sisi nyumput dina sedong deukeut pacilingan. Luhureun rungkun haur. Bahdaim poho kana kasieun manehna milih nyumput di dinya. Jeung tiba tanemongan kanu ngudag padahal mah mun kurang-kurang milik mah di dinya teh kasohor loba oray welang da panonoban lele. Di dinya mah betaheuna keur da loba akar haur anu ramai kana sedong. Nu moro ribut sisi balong cai balong nu kiruh kanyahoan ku salah saurang. Tuluy dipapai ka mana tuluyna palebah pacilingan. Leungiteun tapak sabab di dinya aya pancuran ngocor. Paledogan kana sedong euy sugana biji. Cek salah saurang. Tup-top kana batu pelewer-pelewer hujan batu kana sedong aya nu meneran aya nu henteu. Para mitra sadaya Bahdaim murungkut reuwas nempo batu nu pating gujubar kana balong. Mangkaning aya nu sagede sirah munkeuna teh matak balai. Ngan untung taya nu anyog da kahalangan ku sedong jeung poe ku akar awi. Ngan edas aya nu rada bisa maledogna dikepangkeun kana sedong. Peletak kana tarang peug Bahdaim reuwas. Tarang nyeri barang dirasa bancunur. Waduh, untung batuna leutik mun gede sagede hulu. Beja dulu aing teh meureun. Kurang ajar sanu maledogna nya. Cek hate Bahdaim bari ngaleper. Jajantung ratuk awal ngadegdeg nyereri balas lumpat di babaranti. Menang setengah jam pada maledogan tapi Bahdaim nguat-nguat maneh. Cicing we di dinya nu akhirna nu moro teh boseneun. Boga anggapan yen bangsat geus kebat kanu jauh atuh tuluy diteangan deui. Sanggeus teu kadenge sorana Bahdaim kaluar tina sedong tuluy hanyat kana tamakan balong. Terus katampian mani heula bebersih ngumah letak balong nu lamokot. Nasib ieu teuing ngan si Urbi. Make jeung ngagorowok sagala. Cek hate Bahdaim tuluy uyup ayap ka handap.
tetela karek inget sarungna murag tadi diburuan basa direngkas ku anggaran. Coba teuing. Aing teh dicataranya geuning bari lulumpatan teh. Beuh. Di mana muragna sarungnya? Waduh, palang siang kabangi ku batur. Kumaha mun aya nu apaleun sarung aing? Sila ka-12 ya. Bah Daim gagancangan muruka imah barang geus tepi. Blus katepas labas ka tengah imah bus ka kamar. Bunarti keur aya didinya atuh gancang Bah Daim kalomari. Kop kana calana panjang harita keneh para mitra. Kop kana piyama tuluy kaluar di ti imah ngajanteng di buruan. Ngan orok kaya sirahnya nyautan tarang nu bancunuru beki nyeri. Munur deui geek diuk dina golodong. Kamana si Narti tengah puting make jeung wani kaluar. Kumaha mun aya bangsat asup ya belagu pisan bikang teh. Bah Daim kukulutus lantaran pamajikanana nyampak eueuh. Waktosna seueur para mitra sadaya deh. Dugi ka dieu we heula upina para mitra dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kileksa. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangatu para mitra sanes kirang sono sapunya pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.